Astagfirullah, udah telepon. Anu aya ieu mah. Allahu Akbar. Hai. Cuk, si dia. Kuring kamalingan ya. Hah? Galing? Itu galing? Ih, si Ece Siti paling cu lain galing. Hah? Galing mana tuh? Bisa ketincang awas Teuing kamu teuing lah. kumaha yang naon itu? Cak, dari perempuan kayak ucing. Kunaon ucing nah kan tabrak lain. Iya, ayo cu Ana. Maling cu lain ucing. Hah? Maling? Mana maling? Alhamdulillah, ya udah cek oge. Ih, tadi ucing. Ayeuna jual kenapa ramai? Nah halieureun ucing na sugan. Ya, dangukeun ku cepil ya. Tadi wengi. Aya nu maling ka inak kuring. Oh, wah, no bener Cak ada. Iya benar Cek aya naon itu nih yang rariweuh kieu? Ya, cek jelas ya, aya maling ka inak kuring. Kumaha itu kumaha? Ya jadi ya cek ya dengar kan. Tiba-tiba aya maling ka inak kuring tapi anehnya apa ya? Kayak maling di tujuan teh Maling naon? maling belanjaan anu pijaan. Ih, nah kitu maling teh. Wah, pokoknya aneh maling kan sugan banget. Merenang eta teh hayangan balanja ka kuring, tapi kejuduan artos. Heeh, mah zamana bokeh eta mah. Kitu nya. Aya maling. Hah, maling ka imah saha jam sabaraha? Lalaunan ngomong teh. Kieu atuh kieu. Ayeuna mah ka imah saha malina sok jelaskeun. Sok caralik. Ani mah alim calik foto. Kuring teh kami teh kan balik sendal. Di warung teu anak. Kuring teh teu dipake pangaosan. Itu bingung teh si sendalna teh eueuh gerak. Terus pas isukna pentingna mah aya keneh. Pas isukna geus eueuh. Paling mana anu kolotrekan wae. Ayo kieu we atuh ayeuna mah cong nglaporkeun ka Bu RT mah ya ieu. Nah, ayo anu teh lerengse nah ayo. Ira tundauna tuh pada itu. Ayo, jadi pada itu ieu. Ayo lah, buat ke apa itu kamu eta itu berarti tapi Cak, abna ada aya keperluan pengen temu iring ayeuna katanya. Keperluan naon? Beli keperluan ke di careosan sampeyan mah nya. Nyaman ganti kayaknya. Waalaikumsalam. Iya aya naon mah juga Bu. Ya Bu, langsung kana intina we nya. Ya kuring teh kamalingan. Bisi karang membahayakeun ka warga sejen, aya mah contoh lewat. Geula ka ieu teh saha nu kamalinganana? Ih, pan kuring ibu mah kumaha sih? Eueuh, kalinya teh. Ayo atuh sasarangan comilayan solusina. Naon? Tarasi mah enak na oge disambel sing ngeunah. Duh, sing laga. Aduh, ngeunah merenya Bu. Ceilah, batur ngomongkeun solusi nah jadi Oh, tarasi. nya. Aha. Aya naon solusi? Iya, segala solusina. Ya, kieu we ece-ece alurang mah cuang ngadamel parangkap bae. Alurang cuang mancing si malina sangkan engke teh keluar si malina teh. Tah bener, engke arwan cang kumpul di imah Ceu Adah. Hayu. Asal ieu we suguhna. Ah, siap, tenang eta mah. Tapi punten ece, abi mah teh biasa ngabantosan. Da kumargi abi mah nuju aya keperyogian di kantor desa. Tapi lamun misalnya si malina entos katangkep mah candak we ka dieu. Ya, siap Bu. Nuhun Bu, hatur nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, rek ada hilap dari deui ka imah abdi. Jam 8 we ka dieu ulah penting teuing. Oh, siap, Cak. Tah ayeuna kuring rek masang heula parangkap. Nya atuh nya abi bade aruy heula. Heeh, mangga ayo. Kuring rek balik ka pondok tuh. Yuk, cuang sarung hayu jeung abi saya kenal ka ditu. Ayo. Atas, Cek. Tas.
Cek kemana siap? Hayu atos yuk. Ya, iki teh anu di luar duaan, anu di jero duaan. Oh, siap. Nah, atos yuk. Ayo. Aduh, hayang kacai Cila antar yuk. Hayu atuh bisi ka babayan hayu. Cuy dempo siga jalma. Susut ulah ibur tarik teuing, can bejakeun we ka ece-ece anu dempo cuy sing teuing. Heeh, hayu atuh can bejakeun hayu. Cek. Tuh di sisi aya jalma teh. Sabuat teh eta malingna. Hayu contoh. Hayu. Angkat data lu mah. Oh iya tukang pawak teh. Iya abis itu tukang pokok lu juga yang jangkrik. Nah, yang jangkrik juari kurang tuh tadi. Apaan hayolah goceng ke ibu RT bawa. Ida di mana teh? Kuak pawaknya. Assalamualaikum Bu RT. Assalamualaikum Bu RT ya malingna. Waalaikumsalam. Mau mangga heula ka kamu teh. Oh, hayang teh ieu malingna. Nah atuh ca ana ek puak-puak panca ana teh jalma boga lain. Cek, abi mah sanes bade maling, bade yang jangkrik kan hayam. Nah, atuh mana dirungkupan jika anu nyurigakeun pisan. Kapan orang teneangan jangkrik nanti kolong imah, mana dikirkeun oge, da bisi nyerek sana irung. Hah? Ngalong, saha anu ngalong? Engke ngalong mah malam minggu. Ceu ana nyambung kolong we ngalong. Tos cek da ayeuna mah teu aya buktina. Mun ceu anah teh puak paok, tos ayeuna mah cirian bae engke ge sok kacirian ieu. Nya atuh ayeuna mah geus we lah ke balubar da geus memang ceu ana ieu. Geus, aya atuh. Bisi babudak celikeun. Ayo. Kela ce tingali kira sendal ce ila juga anu ce ada. Iya manu abi. Ini mah juga sarua. Iya anu abi eta mah. Bener sarua, nomor sabaraha naon cirina? Ya, nomor teh nomor 8. Warna hideung sarua pisan dak. Kabel mun teu salah mah. Ih mana nempo? Iya manu abi. Sok cek lihat buka sok buka. Ya. Ih gini bener sarua. Lu orang kecil ilah palakuna teh. Ilah ini manu abi menang mese. Kudu di kumaha teh Ibu RT? Wah teu nyangka ceu ilah palakuna kumaha Bu RT ieu. Ieu manu abi menang mese. Ya, tos kieu wae. Ayeuna mah cuang dangukeun panjelasan teh ceu ilah sok jelaskeun kumaha. Tadi teh ka masjidnya. Sendalna karpil. Aya anu maling, tak aya sendal karpil sami dipayun. Jadi we ku abi teh di anggo. Atuh nah teh bebe jata tadi. Ih, kapanan abi teh jalmana pohoan, kudu kumaha lemot kapanan. Alasan wae. Ih, aya teu percaya mah karep teuing da urang mah geus jujur ka ece-ece teh. Wah, sekarang atuh geus we ayeuna mah da geus peuting kumaha deui? Tos ayeuna mah enggal gara balubar terus peuting karunya salah ti bisi ceurik hayongan dikakeupan. Atuh tur nuhun. Mun mangga sami-sami enggal gara balubar terus umi yuk. Geus atuh. Yuk, ayo. Assalamualaikum.